Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala musannif hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawwara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal pi bayani ahkam niati anu tetep dina mertelakeun pirang-pirang hukum niat. Wahya sareng ari hukum niat eta sapatuna 7 lakin dakaro tetapina nyarioskeun ajengan musonib minat yang 7 teh salasanan mung kana 3. Dina ieu kitab mah dicarioskeun mung 3. Biasana kitab anu langkung panjang bahasana mah aya 7. Aniatu ari niat aya hakikatuha tegasna ari hakikat niat syar'an menurut syara eta qasdu syai'i muktaronan bipilihi. Nah maksud hiji perkara bari jeung dibarengan ku migawena eta perkara. Hate ngamaksud prak migawe eta niat ngaranna. Fa in tarahul fi'lu andalikal qasdi tetapi lamun migawena paneuri tina eta pamaksadan sumia dalikal qasdu azman. Nu kitu mah lain niat, la niatan tapi ngajam. Lamun nyebutna ayeuna, ngamaksud ayeuna, tapi migawenan ke eta mah ngajam disebutna. Niat mah nyebutna ayeuna, ngamaksudna ayeuna, migawena ayeuna. Eta niat cet sara. Ya. Ai cek lugot mah bahwa mutlakul qasdi asal ngamaksud we geus niat teh. Salaun koronal pi'la aula rek dibarengkeun hanteu niat cek lugot mah matak patas sok aya jelema ditanya rek tulus ka Bandung isukan rek da geus kapalang niat cenah cek lugot mah bener eta teh niat cek lugot mah da asal-asal ngamaksud eta ngaranna niat ai cek sara mah lain niat tapi ngajam dan niat mah kudu ayeuna ngamaksud ayeuna ini kudu kitu nya. Wa mahaluha sareng ari tempatna niat eta alqalbu hate. Tempat niat madina hate. Nya kumaha tu bibir sok urang ngucapkeun nawa itu niat kumaha eta wa talafudu biha sunatun ai ngucapkeun ku bibir urang kuleta urang mah hukumna sunat. Liyu awinal lisanul qalba supaya lisan nulungan kana hate. Sabab hate mah kadang sok tetap gering. Wasumial kolbu kolban pastina hate disebut kolbu teh disebutna secara bahasa Arab kolbu teh nyaeta bulak balik ya bulak gilak teu pernah cicing gitulah patuker gitunya suasana kondisi hate teh teu anger makana supaya netegeun kana hate bibir mantuan niat ketika urang rek wudu nawaitul wudu'a li rabbil hadas subhanahu ta'ala cek bibir teh hate teh nuturkeun tah hate teh kitu lamun aya bibir nukul hate henteu bareng maka disebut niat dan niat mah dina hate kunaon tah disebut bareng ku bibir sabab pikeun mantuan nulungan kana hate sabab naon sabab hate dingaran qalbu teh litaqalubi fil umuri kulliha kusabab sok bulak balikna hate dina segala perkara. Kadang ayeuna mah bener, isukan mah teu bener. Kadang ayeuna mah satuju, isukan mah teu satuju. Kadang cenah paribasa geuning, ngijing sila bengkok cenah mah di hareupeun mah jiga nu nya hatena mah apa? Jerona lautan bisa dikojayan. Tapi jerona aya daetna hate jelema hese ditebakna. Kitu kan? Ya. Di hareupeun mah jiga nu muhun gitu. Padahal muhun. Alyanahu atawa karena sanyana kolbu hate teh wudiha fil jasadi disimpen dina badan urang teh makluban tibalik hate teh bentukna tibalik na dina badan urang teh. Nah, cukup lama ya kita be. Sinten percaya tayang sok nyali. Kolehan teh kan. Wa huwa lahmun sonubariun hal ari kolbu teh daging anu bangsa jantung
sejenis jantung caket karena jantung tuh nya ala sakli sanubari caket jantung mata sebutna hate sanubari sanubari teh jantung hati sanubari teh jadi jantung hati itulah ya hate sanubari teh mata diranengkeun jantung jeung hate ngareneng tempatna posisina nya di mana tempat hati teh wa qaidatu tempatna hati teh piwasti sodri dina tengah-tengah dada warosuhu ila janibil aisar ai huluna nyata kabelah gigireun anu belah kenca jadi hate teh dina tengah dada ngejing kabelah kenca sakedik eta posisi hate jadi kolbun teh didinya ala aya dina hadis kanjeng Rasul ala inna fil jasadi mudghah ida soluhat soluhal jasadu kulluh wa ida pasadat jasadu kulluh ala hiya al qalbu dihatusana kieu singaling dina badan manusia aya segumpal daging di mana gumpal daging eta eucreug maka eucreug sakabeh badana disebut nyana kalimat diksina eucreug nya bahasa urang mun leuwih deukeut lamun eta daging bener maka badan kabeh bener mun daging rusak maka sakabeh badan rusak maksud sakabeh badan teh kumaha lamun eta hate bener maka ucapan bener mikir bakal pikiran anu bener tekad pola kelakuan anggota badannya bakal bener tapi lamun ngomong geus bakasak ngomong geus kasar teu kaop ningali kumaha bakasak dari tanah mungkin hatena teu bener hate loba ngomongna loba ngabohong loba ngadu-ngadu loba mitnah hatena teu bener ya lamun pikiranna ayeuna pikiran hasud iri dengki wae mungkin hatena teu bener mata hate teh pusat ya server pusat tina badan teh hate nangtukeun ngaran kumaha teh tinggal we jelema lamun jelema resep bikin kekacauan hatena kacau berarti mata kitu lamun jelema teh resep ayeuna nganyerikeun batur hate kitu jadi ala hiya al qalbu eta ngaranna hate nya los wa waktuha sareng ari waktuna niat fil wudu'i da keur wudu mah inda ghusli awali juz'in minal wajhi nalika ngubah mimiti juz tina beungeut ketika urang ayeuna rek wudu ngawurkeun cai kana wajah pas ada cai kana wajah sok hate urang niat gitu jadi urang keur ngarapat cai nawaitul wudu eta mah kasebut niat kasebut talapud dungkul bibir urang mah tapi naon niat mah pas cai ada kana wajah pas ngawurkeun cai atawa urang ku tina disiuku wajah ku tangan disiuku kana wajah kacai pas ada kana wajah sok dina hate nawaitul wudu'a gitu ya. Ari waktuna niat dina ibadah mah kabeh ke awal ibadah dina wudu pas ada kana wajah niat pas salat atangkat takbir Allahu Akbar pas bibir Allahu Akbar hate usolli fardhu duhri usolli fardhu maghribi gitu ya pas zakat mikeun zakat pas mikeun nawaitu an urija zakat al fitri gitu tak lamun zakat tos ini eta tos di bumi ini niat eta niat pas mikeun niat mah kitu ya alwarkeun kecuali sauman niat tadi heulakeun nya sok wengi tas taraweh urang niat geuning nawaitu sauma godin ana lain kitu nya dibarengkeun naon sababna li usri muraqabatil fajri usabab hese pas ke kana waktu pajar iraha sami miti saum teh pas pajar urang miti pajar iraha teu nyaho da teu apal da tana pajar teh waktu kumaha nah poe kena beurang pila-pila nu poe ka belah wetan hese maka dia puasa mah khusus puasa niatna dipenting ya bahkan cekaul anu sahih mah niat puasa mah azamun makoma niati ngajam anu nyicina tempat niat gitu hukumna niat bahwa al wujub niat teh hukumna wajib galibna niat teh hukumna wajib galibna nyayun teu galib aya nu teu galib mah nu sunat saperti ngadusan mayit
ibu-ibu rek ngadusan mayit teu maot istri diadusan diniatan lah kurang anu ngadusanna da mayit mau bisa niat sorangan kurang nya walaupun sama kasus aya mayit anu ngadusan sorangan aya nya temal kaudah kurang eta mah geus pakat waliullah mayit ngadusan sorangan atau mayit diadusan ku malaikat aya ngan imah mayit biasa kurang dayung diadusan sok diniatan ku saurang nya nawa itu al antasirah hadal mayit tah niat sunat eta mah jadi mau kumna teh gitu ya teu non ai pertingkahna niat tingkahna niat mah beda-beda ku tingkahna anu diniatan niat wudu mah nawaitul wudu'a alasana lirofil hadasil asgori mun salat usolli fardhu lamun saum nawaitu sauma udin lamun zakat nawaitu anu rija lamun haji nawaitu siapa haji banyak nah harulang heula malah kana bijak di aina bisi podik ya emang kasih syarat niat syarat niat kahiji jalma Islam anu niatna kudu Islam sakadua ideng katilu nyaho kanu diniatanana wasapi niat tiap tahun duh katilu tiap tahunnya kalau sampai gitu nunggu sama adik budak teh mah di kawarung gini-gini ke warung moga meser naon abi meser naon nya kan balik deui itu mah meser naon tak ulah sampai gitu ya maksud diayakeun niat teh tamyizul ibadah anil adat ngabedakeun ibadah tina adat ya ngabedakeun ibadah tina adat sapertos ibu-ibu enjing-enjing dongkap ka dieu calik niatan naon itikaf nawaitul itikafa fi hadal masjid sunatan laita ala eta calik ibadah saja nurutan ka wasita sikasa kieu nurutan tadi keluakian di nurutan we sama nya kieu we Quran hareupeun kitu ngalembut we da lamun niat itikaf niat ibadah walaupun nurutan tapi lamun aya pada hol geus we diuk teu niat maka eta diuk teu nilai ibadah gitu ngabedakeun teh ku niat sarua diukna mah sarua nurutanna mah kan anu hiji dibarengan ku niat nu hiji teu niat maka nu niat nilainya ibadah gitu niat itikaf tara niat itikaf tuh kapan itu ya barang lengkap teh ka masjid Allahumma gfirli dunubi wa ftahli abwaab rahmatik lajeng niat itikaf sok niat abdi itikaf di masjid sunah karena kitu ge paling kusulah ge lah tiap palaku Arabna nya eta ngabedakeun ibadah tina niat gitu. Tak Jumaah sunat mani misalkan temanya ayeuna terus ayeuna Bang Adi teh niat adus sunat ka Jumaah menang pahala tapi si kesama mandi unggul dicumplang biasa di kuramas hanteu teu niat sarua mandina mah dicumplang nama sarua ngan anu make niatna aya nilai ibadah itu eta maksudnya nih tina niatnya dik deui wa tartibu sareng aya ngaran tartib eta alla yuqaddima udwan ulah ngaheulakeun baris paneuri ala udwin maneurikeun baris tiheula atau anggota tiheula tah dina wudu teh kudu tartib disebut tartib teh nu tiheula nu paneuri lamun urutanana na wudu teh niat umah wajah umah dua tangan nepi kana siku usap sirah umah sampean eta urutan wudu tah geus urutanna tartib barana ulah sampai ayeuna tangan heula balik kana wajah eta teh tartib kana kitu kumaha katu kenca mah lain tartib nya dia pakat tayamun mah pakat sunat saingga lamun hilap keur wudu kenca heula urang teh nya kali katuhu sah wuduna mah ngan teu aya darajat sunat itu nya tayamun teh ngatuh teh sunat pangkatna yak wudu ngatuh lah make pakaian baju nu kanan heula make sendal
nu kanan heula make lacingan nu kanan heula nya make kopiah antu kanan kiri atau kanan tik kanan kikeun ya kanan kirinya jadi tayamun mah pakatna sunat tayamun mah nya dina wudu teh tayamun jeung 3 kali sunat lamun ku sakali tos cukup wudu geus sakali komo caina wudu mah teu kudu 3 kali da 3 kali mah pakatna sunat sami sareng ngatuhu gitulah namanya ai tartib mah mun ceuk urang teh mah wan ukuli sain fi martabatihi nuna hiji perkara dina tempatna wajah heula terus sampean terus sirah kakep tangan gitu sirah sampean itu nuna sama perkara di tempat dina tempatna nya mun ceuk ieu bahasa barudak mah berurutan barudak begitulah step by step kalau sudah naik ke taraje hiji-hijinya ayeuna bahasa kolot mah kieu taraje itu tertib deh nete taraje nincak hambalan clek gitu sok ada naik kana tuk cai sok naik kalau bukan patilu kalau bisi di soledat akhirnya tengah tatib intaha pasal nerangkeun niat mudah-mudahan sing manfaatna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.